ngiring jantan pamilon di Pasangkiri PSCG Cilau Kepro. Nah turun nuhun jazakallahu khairan kasiro ka para panitia anu tos rancage gawe bareng sareng Disparbud oge sadayana anu ngiring euyeup dina ngasukseskeun ngamajengkeun oge kana seni Sunda khususna dina Wanda Calung. Nah hatur nuhun oge ka dewan juri anu parantos hadir dina acara ieu mudah-mudahan sakaya aya dina ridho Allah kayan rahmat Allah salamet sehat amin. Urang teh geuningan khususna di wilayah Garut Selatan gitu urang ti Pamungpeuk gitu aya nu ti Bungkulang jadi urang teh loba dulur aya nama Bang Sandi seueur wagi kana mobil nambru seueur aya nama cuaca rada kiringnya mohon geuningan da aya nama kecelakaan teh faktor supir nalalai lain naon ari Bang Sandi hati-hati we nama di jalan lain di dinya uing mah asal liar yo naon gitu tak mungkin lalai bisa nyupiran tadi kuing naon 100% 75% supirna lalai kecelakaan teh dikarenakan supirna lalai sanes lalai meureun Bang Sandi atuh lalai mah da bisa nyupiran masuk maca urang pada nah aja teh supirna lalai kira eta lalai bisa nyupiran lalai mah lain anu sok lembang eta mah lalai urang teh ieu teh lain bawa tukang kawi di Pamungpeuk teh alhamdulillah atuh ayeuna mah urang ngahaleurang heula Bang Sandinya siapa ya Nah. gitu dina kagiatan ieu oge salah sawiosna kanggo non kitu ngemut kan hari pahlawan ayeuna teh bulan diperingati hari pahlawan 10 November nah urang oge kudu jadi pahlawan pahlawan naon siapa pahlawan tadi ulah pahlawan kasihan pahlawan tanpa raksa sok atuh padalang urang ngaya deui heula hiji raga ngababatang dihandapkeun mega malang dikagasa dikagaya kateleusan kateleusan
eta jalma geus hilang ngadolutan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalungsan Urajapati daya pisan anu beung asih kana dirina kana dirina hariana leungeun deungeun tega teumeun teuing nganiaya bebeakan kamalina adik urang bisa hanya abong turunan kasep Bang Sandi. Pandaina teh